Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dina danget ieu Abah sejak ngelingan khususna kanu anyar pangantenan anu mungkas alam lagas nete alam rimbitan ngawangun rumah tangga mugi sabilulungan sauyunan sing tinemu jeung kabagyaan dina enggoning gajalankeun hirup jeung kahirupan ngawangun rumah tangga puhara godaanana. Mun seug lain ibadah pasti urang bakal eleh atah-atah. Kusabab kitu rumah tangga teh niatan ibadah. Dina enggoning ibadah anu pasti bakal tinemu jeung gangguan, halangan jeung rintangan. Tapi lawan tarimakeun ku kasobaran bari ikhtiar keur neangan jalan kasalametan nyalametkeun rumah tangga. Mangargepeun ieu geulis kasep anak king anak incu Abah di mana wae ayana Abah dina danget ieu rek diajar nyawer ngawurukan khususna Abah sorangan umumna mah kanu butuh papatah ti Abah. Bismillah damel wiwitan mugi Gusti nang tayungan ulis asep murendengan mugia keselamatan mugia keselamatan selamat anu pangantenan ulah aya kakirangan sing tiasa sasarengan sangkan jadi kesenangan sangkan jadi kesenangan sing senang laki rabina nu diwuruk pangpayuna nyaeta bade istrina masing dugi kehartosna masing dugi kehartosna hartikeun eulis ayeuna lebetkeun kana manahna manawi aya gunana nu dipamrih mangpaatna nu dipamrih mangpaatna mangpaat lahir batin alis teh masing prihatin ayeuna aya nu mingpin kacaroge masing tikin kacaroge masing tikin tigin eulis ku maula karaka ulah baha bisi raka menang bahla kudu bisa silih bela kudu bisa silih bela silih bela jeung caroge ulangan pelesir bae muning oge boga gawe ngarah rapih hunggal poe ngarah rapih hunggal poe repe rapih nu saimah rumah tangga tumanina tapi
tapi lamun loba salah lalaki rabi moal ngeunah, lalaki rabi moal ngeunah, bisi teu geunah kuraka prak bae wak jabalaka, lamun raka goreng sangka buru bawa suka-suka, buru bawa suka-suka, suka-suka tiayana da eulis atos laksana, ngajodoh anu sampurna ngahiji salamina, ngahiji salamina, mun janji nu ngajadi eta janji anu pasini, pasti jodoh ti ajali pikiran cengeng ka Gusti, pikiran cengeng ka Gusti, Gusti mah teu oleh nyaksi gerentasna ati, ucap lampahna kasakti satincak-tincak na ngarti, satincak-tincak na ngarti, tumari maka pangeran tumutkeun kana dawuhan, Quran hadis tuduh jalan ti para nabi panutan, ti para nabi panutan, panutan urang sadaya pemaulah rek cangcaya, sadaya kudu percaya ka Gusti Allah nu mulya, ka Gusti Allah nu mulya. Tasakitu ti Abah pepeling ngalangkungan ieu sawer, mudah-mudahan jadi panggeuing, jadi pangjurung dina enggoning lumangku mungkas lagas nete alam rimbitan, mudah-mudahan sing tinemu jeung kabagyaan dina enggoning ngawangun rumah tangga sakali deui pasti loba halangan harunganana kusabab kitu niatan anu ikhlas sangkan jadi ibadah nu pinuh ku kabarokahan, amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.